urang makan kos itu tak urusan anak urusan zahir bae dibawa ke batin. Dahar ngeunah gageleger, dahar teu ngeunah meng pelehe. Baju bagus gageleger alhamdulillah na bersyukur, baju soek meng pelehe. Kendaraan bagus ngeunaheun ngageleger, kendaraan jorek meng pelehe. Urang mah kos kitu bae. Sebabna lain mukmin sejati. Ketika mukmin sejati teu kepangaruhan ku urusan dahar nginum pake jeung kendaraan. Aya urusan tambah urusan zahir anu engke urang bakal ninggalkeun eta mobil mewah hae tinggalkeun sawah ratusan hektar hae tinggalkeun ku urang baju ngebereng boh loba jasa baju kebesaran urang di lamari hae ditinggalkeun pamajikan nu bahenol modal ditinggalkeun ku batur deui. Ya Allah, mukmin sejati mah urusan keimanan lahir jeung batin. Masya Allah, mantak dijelaskan ku Gusti Allah dina ieu ayat nu tilu patali jeung batin, nu dua patali jeung zahir. Nu mantak iman anu sampurna yakni mukmin anu sampurna keimananna teh ieu ngabogaan syarat nu 5. Tilu balikna kana batin, 2 balikna kana zahir. Lamun geus aya kabeh nu 5 mukminna mukmin sejati. Ya Allah, lain mukminah asal make baju koko, make sorban, kunjungan ke pondok pesantren, dicium leungeunna, beuh parah. Dianggap mukmin boloon. Siga ada. Maling motor dipermasalahkan, maling mobil dipermasalahkan, korupsi dipermasalahkan. Bagus kunaon maling akidah tadi dipermasalahkan, ngegeser sia akidah dipaling ku siata. Bahaya kiai tinggal kiai jakibar si sogek ka neraka, mama tinggal mama jebalan bimba uroge ka neraka. Ngageser sia motor dipaling dipermasalahkan, boro motor sendal bege kudu dipermasalahkan. Kunaon ari akidah dipaling ngageser teh dipermasalahkan. Ieu sih hade, Masya Allah karim. Mukmin sejati. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nutilu ieu mah babalikna kana batin nomor kahiji. Innamal mu'minuna pastina teu aya deui jelema nu iman mah kecuali alladzina idza dzukirallah, eta jelema anu di mana-mana disebut Gusti Allah wajilat qulubuhum sieun hatena batin hate. Nomor kedua wa idza tuliyat alaihim ayatu, di mana dibacakeun ayatna zadatum imana, tambah iman. Nomor katilula wa ala rabbihim yatawakkalun, ngan sakadar ka pangeran yatawakkaluna tatagenan jengan teh. Tilu bagian batin. Masya Allah, di batin urang teh kos di zahir. Lamun di zahir di awak kurang aya mata, atuh di kolbu ge aya mata. Lamun di awak kurang aya ceuli, atuh di kolbu ge aya ceuli. Lamun di awak kurang teh aya ngambe, atuh di kolbu ge aya ngambe. Lamun di awak kurang aya rasa, atuh di kolbu ge aya rasa. Nu mantak di kolbu teh aya 4. Nomor kahiji aya mata, penglihatan batin. Sanajan orang perem tapi kolbu orang bisa neule. Oh, kabogoh orang nu di Bandung teh.
anu hunung nalitik aya handapeun bibir teh. Masya Allah, Masya Allah, anu lamun kurang disapanyana selalu senyum teh. Aduh kadeuleu mata hate kadeuleu. Ya Allah, ya Rabbi, mata hate. Anu urang boga ka Bogoy jadi urang Lampung teh, anu putih kadeuleu Lampungna di ditu teh. Beuh, lamun geus nyarekan muringkak bulu. Aduh. Ada kuat teh di samping eta deui horenganan boga karate nyanana deui. Oh, urang pernah datang ka dinya main sikat bebau dampal sukuna kana pipi. Kabayang kadeuleu urang ngapeureum kadeuleu ku mata hate. Lamun di diri urang aya mata, orang di kolbu ge aya mata, disebutna mata hate. Aya ceuli, aya denge hate. Masya Allah pendengaran hati, aya de pekerjaan hati, aya de rasa hati. Mata pekerjaan ambe termasuk di jerona mata rasa, aya perasaan. Ieu nu sok diolah ku ahli thariqah ngolah nu opat dek ngahadirkeun mata penglihatan hati, dek ngahadirkeun mata pendengaran hati, dek ngahadirkeun mata perasaan, mata perlakuan hati, termasuk umba ambe. Mata terakhir mata rasa hati. Iyalah lamun urang encan boga nu opat eta can diolah moal bisa. Ketika kurang diolah can hadir masarua we, ketika geus hadir Masya Allah engke timbul perasaan hadirna Allah, timbul engke perasaan-perasaan deket da urang jeung Allah, timbul engke perasaan-perasaan asa didenge ku Allah, asa neuleuh ka Allah, mata batin neuleuh ka Allah, asa dideuleukeun ku Allah, ngadenge ka Allah, asa didengekeun ku Allah. Masya Allah karim ngahadirkeun perasaan-perasaan etalah moal aya sakolahanana, moal aya universitasna, moal aya pendidikan biasa, eta mah kudu tafakur ku. Hiji kudu tafakur, nomor kedua kudu jihad. Jihad teh perang, perang teh lain perang fisik. Ngemantak opat deui ku urang kudu dijelaskeun di kolbu urang. Hiji tujuan urang Allah, tujuan kaula. Nomor kedua Rasulullah Muhammad sebagai uswatun hasanah, contoh jeung tauladan kedua kaula. Nomor katiluna Al-Quran sebagai tuntunan kaula. Nomor kaopat adalah wusul ilallah, syahadah. Ieu cita-cita kaula. Tah lamun geus nu opat eta trek di jero hate dibundalkeun. Nu opat tadi urusan kolbu teh dibundalkeun, mulai diurus ku urang. Hiji penting urang hudak mandi wudu ngahadirkeun eta, lain aja ya ghaniyu ya ghaniyu ya jurig da wakos itu beres. Iya engke cerdas dibere ilmu laduni, ilmu ma'rifatullah. Caang hate urang kapanggih jeung dunia hina teu hayang. Ngaji bae, silaturahmi bae. Dipertanyakeun engke di jero hati aya sia ngaji rek naon dunia hina ku sia kunaon diojol jeung Al-Qur'an. Goblok sia urang nyarekanan awak urang. Tolol sia awak kunaon leuleumpangan dengan berkat malu berkat goblok sia. Pantongkeun huru urang ka temok jeker beres. Je tah ieu kenyarekanan awak. Sia da naonan ieu ngaji Quran. Hayang naon sia? Hayang naon sia? Carekanan ku urang. Asma Allah dipake neangan dunia ku sia goblok sia. Ngalantur sia unggal poe sia unggal peuting sia. Disebut macan panggung lah, singa panggung lah, bolon sia goblok sia, tolol sia, leuwih tolol titibatan tukang toge sia goblok. Pantongkeun deui jeger
eta kakara lain bo manggung asa jadi buya sejadi kiai eta makin loba nu ngondang makin acak-acakan hirup makin nyeun pasantren makin takabur hirup ku sebab naon teu pernah ngahadirkeun mata penglihatan mata pendengaran mata perlakuan batin mata rasa di hirup teu wau ka Allah bahkan begitu kurang jadi dai teh wauhna kana mobil gonta-ganti mobil barang urang nyeun pesantren nyeun majelis taklim mudirun kuari wauhna lain ka agama wauhna kana sawah ka mobil ka bangunan celaka teu wau ka Allah lain hayu wauhkeun ka Allah nah ieulah ayatna lamun hayang nyaho mukmin sejati mah jawaban tina in kuntum mukminin lamun aranjeun jadi jelema nu mukmin mukmin lain sakadar mukmin tapi mukmin anu bener-bener mukmin sejati anu kajen kukumaha ge ieu teh bener-bener ngarealisasikeun nurut ka Gusti Allah jeung Rasulna ati Allah wa rasulah kumaha cek Allah jeung kumaha cek kangjeng Rasulna bae maka jeung kukumaha ge hirup teh ieu teh asa dibabawa jeung diatur ku Gusti Allah cek Gusti Allah ngaler-ngaler cek Gusti Allah ngidul-ngidul cek Gusti Allah salat-salat cek Gusti Allah puasa-puasa bari jeung lillah cek Gusti Allah perang teh sieun paeh lantaran nu nitahna ge Gusti Allah waktu ngawujudkeun ge urang teu mesen ku ari titah perang teu ngalawan merangan kabatilan rela nyawa dicabut ku nu bogana lillah mukmin sejati tah ieulah konsepna innamal mu'minuna pasti nari jelema nu mukmin al kamilun al iman tegasna nu salampurna imanna mukmin sejati nu zahiran wa batinan alladzina idza dzukirallah yatajalma mukminin nu di mana disebut Gusti Allah yakni waiduhu ancaman Gusti Allah wajilat qulubuhum sieun hate numatak lamun jelema bodoh mah moal diangkat jadi wali sebab disebut ancaman Allah teh nyaho kos kumaha ancaman Allah kudu nu pinter urang lamun nyaritakeun Soeharto nyaho kaotoriteran Soeharto sieun ka Parto urang lamun ngadenge Bung Karno nyaho lantaran sebagai proklamator Indonesia nyaho urang sebut Pak Harto tak hate aya sieun Inggris disebut Bung Karno rasa cinta anu menggebu sebut Jokowi terserah ente terserah ente presiden urang sararea terserah itu mah apa sieun ente ke apa ka Jokowi apakah berani terserah ente tah seserian goblok iya teh urang lamun disebutkan dak urang caritada begitu ngadenge suara Abu Jahal kagambar ku urang kabiadaban Abu Jahal ketika urang ngadenge Firaun dah satoreng Firaun jak kuari aya Firaun horengan benerus emang Firaun itu paeh datang kuari eueuh aya sabab Abu Jahal itu modar apakah eueuh Abu Jahal kartu aya sarua jeung kangjeng Nabi maut apakah kangjeng Nabi pupus atuh henteu aya jaloba warasatul anbiya tanpa pamrih urang ngadenge seseorang jawara baheula teh jawara pohara jasa di negara urang wasa negara lah sakampung urang bae eta mah jawara tukang bobok tukang taro tukang ngingkabkeun andro sok ngaliangan liang orok teu beres tah ieu jawara teu meunang sambarangan asal aya
anu ngahalangan bae kana kaayangnya na tampiling hujan asal aya anu ngadebat sepak hujan asalnya boga kaayang cokot hujan tapi jawara mabok di jana gagah di jana galak di jana biadab di jana di lembur urang aya jawara model kos kitu ketika urang ngadenge ngarannya na sieun asal ngadeng awas jawara geus paeh jelema sieun budak leutik bae anak urang tak bisa dipake bisa dilalagaku jawara eta ulah cari aya jawara itu haju cicing bae anak urang di mobil curi cari polisi anak urang polisi sieun heran teh anak urang ieu anak kula bae teu leutik ngamuk di mobil urang kelembang cari polisi sia polisi sia eta nalurina eta asup ka jero kolbu masyaallah padahal mah urang teu nyaho polisi teh acan ngabejaan ka eta budak teh polisi teh galak polisi teh aya anu bager polisi teh tapi eta budak asal kieu tuh aya polisi tak cicing dana berarti eta nang Allah kan polisi teh jahat da ieu mah kan bisa pakai ngalalaga budak heran padahal makan teh sakabehna polisi kitu ya polisi gaya nu bager sawarehna mah tapi eta budak sieun anu polisi masyaallah da ieu keur carita deuk ngabayangkeun asma Allah maksudna lamun urang terhadap makhluk Allah geus kitu begitu sieun tarolah urang teh mau wah lamun tuh di leuweung mau sieun urang geus terkenal kapan lamun dicanteng cienteng di dia di kulon teh daerah maung teh kapan dinya bekajajaden ngarupa manusia urang lamun kadinya teh ateu maung teh atuh sasalaman kan jeung urang di dinya teh kapan aya inohongna urang lamun datang kadinya ka inohongna urang teh kapan bisa nyambat maung bisa meuli maung negara Banten teh lain sambarana besi urang deuk hayang boga maung ayo ka dieu tampung ku aing ayo diantar ku aing ka ditu hayang maung gede hayang maung leutik aya babani Banten bisa meuli maung urang lamun Garut kamari aya leuweung sancang ka ditu eta teh daerah maung baheula Siliwangi tilem teh eta di leuweung sancang blek teu muncul deui kuari kapan sok kajajaden maung putih sok keluar eta teh maung anu ngahuni di leuweung sancang wah geus bogo di Lampung mah maung malulu tah mah di Jakarta maung ngarupa jelema ngarekam sia teh rupana polisi rupana abri rupana PNS maung malulu tah mah jelema ngan jiwa mah maung cak nu di imah teh cak pamajikan lain di Jakarta biasa laki aing mau ada kitu onam tah mah tinggal dirasakeun we ku sia neng malah macam campur macan salaki kula mah urang tah katawan sapari ketika orang di daerah Orai mah lawang mobil orang di biasa bae aman komo tama ka embe mah terus ka segala nanaon ge aman-aman bae tapi begitu dekat daerah Maung wow di ditu ge dikunci tot jandela ge ditutupkeun sebab naon sieun neuleundan doang memang Maung keur hees bae urang sieun Maung keur hees urang sieun aneh besi udah nah iya makhluk Allah teh anu ngabogaan kaganasan teh urang sieun nyaritakeun jawara sieun urang besi ditampiling dicabok disepak nyaritakeun seorang kitu otoriter di kepemimpinan sieun urang besi dikenakeun hukum jeung sanksi-sanksi teu pararuguh besi aya polisi urang sieun besi teu pararuguh urang ditangkep ku nyana besi aya abri main jeger-jeger bae ke urang ditembak sieun ka hamba-hamba Allah ka mau urang sieun hamba Allah nu sejati ketika ngadenge Allah idza zikirullah sebab Gusti Allah teh ngabogaan neraka tanpa pamrih
boro-boro maling nu miliaran triliunan, boro-boro maling nu jutaan ratus ribu, cacak-cacak ayah hiji dongeng kiai matas ngariung aju nyokot dina pager jangnya heuh loang ge teu menta ridona kanu bogana dikerebakeun di neraka. Galak amat eta Gusti Allah. Ketika disebutkan zikirullah, ancaman-ancaman Gusti Allah, wajilat qulubuhum sieun, masya Allah, Allah teh galak korek. Henteu kudu gede boga salah teh. Ternyata masya Allah, meletik bae ge Allah bedu siksa urang di neraka jahanam. Komo nu triliunan, komo nu miliaran, komo nu ratusan juta, komo nu ngarusak gunung, komo nu ngarusak hutan, komo nu ngarusak tatanan-tatanan manusia, adab-adaban manusia. Lantaran Al-Quran gak jelaskan wala tufsidu innallaha la yuhibbul mufsidin. Ulah ngarusak mana sebab gunung ciptaan Allah, ulah ngarusak mana sebab lawang ciptaan Allah, ulah ngarusak mana sebab bumi ciptaan Allah. Eta keur carita fisik, keur carita tatanan-tatanan, adab-adaban leuwih dahsyat tibatan fisik. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Ketika aya di urang ngarusak, masya Allah, urang teh pengrusak, urang sieun. Idza zukirullah wajilat qulubuhum. Galak koreng Gusti Allah. Masya Allah, sieun. Nu mantak teu wani urang dek nambahan pamajikan jadi dua lantaran Allah magalak mun urang teu bisa adil ke di akhirat engke bakal urang dikerebekeun hanas urang ngeukepan susu teu sabaraha di dunia, tapi di akhirat urang digujagajeun di neraka jahanam. Naudzubillah min zalik. Wajilat qulubuhum. Sieun. Nah, ketika orang dek nambahan mobil, itu mobil orang geus anggeus kuari teh dek nambahan deui tapi henteu terjangkau, maningan orang ngeridit bae ieu teh ngeridit teh sing ada sia lantaran eta teh riba haram sia. Ketika Allah benduan dikerebekeun si Anas teh sabaraha urang numpakan Avanza, numpakan Kijang Fortuner, geus jagona urang numpakan Lexus jeung Baby Benz, atau belah dituna urang naik mobil anu urang nu teu nyaho merekna teh. Wah, anu pohara jasa mahalna belasan miliar. Ya Allah ya Rabbi. Nah, kesabaraha di alam dunia ngeng ka ditu ngeng bae aja macet bae. Tapi di akhirat urang disate ku Gusti Allah. Wajilat qulubuhum, masya Allah, dengan riba. Sieun. Iyalah mukmin sejati. Nomor kahiji mukmin sejati teh alladzina idza dzukirallah, nyata di mana-mana disebutkan ancaman-ancaman Gusti Allah teu kudu triliunan miliaran ratusan juta, sagede ceul bae ge kudu digebruskeun ka neraka jahanam. Wajilat qulubuhum, sieun hatena. Sebab naon? Di jero hatena, hate makan bagian batin geus aya mataan. Asa kadeuleuh dahsyat neraka jahanam, kadenge jeritan dahsyatna penghuni jahanam, kerasa dahsyatna kekeliran bulak-balik di neraka jahanam. Wajilat qulubuhum, masya Allah, sieun sebab nyaho karena kedahsyatan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Urang dagang lamun henteu ngaco angel kasugi ngaco mulai rada dioplos-oplos, karung ayam dioplos, bisa untuk bisa tadi ada keuntungan teh meureunana ieu teh 5 juta 10 juta lamun normal, tetapi lantaran teu normal bisa naik 15 juta 20 juta leg-leg ku sia. Kok keuntungan sia pakai beli mobil lah ku sia, tapi di akhirat sia kawas sia di kulub sia ancul-anculan. Wajilat qulubuhum. Naon hartina mobil, naon hartina duit, naon hartina jabatan, naon hartina kakayaan, aing ke bakal dikulub mah di neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Wajilat qulubuhum. Aturan mah teu dibayangkeun kitu sih. Bayangkeun
orang kagalakan Gusti Allah lamun urang ngadenge maung bae sieun mesti dikerekep kunaon kana neraka teh sia lamun urang ngadenge otoriterna pemimpin bae urang sieun salah kitu teh salah kitu sieun urang kehilangan jabatan kehilangan tahta jeung kehilangan segala-galana kunaon kana neraka teh sieun ya Allah ya Rabbi. Nah wajilat qulub mukmin sejati nu di mana disebut Allah teh kadenge kadahsyatan kadele kadahsyatan karasa kadahsyatanana wajilat qulub maka sia kurang murung bae kurang sebenarnya jangan tayang kurang cenah sia dikawin sabulan emang kurang itu insyaallah kadadengkeun bae bebene aing nyarekan aing oh parah jasa tamu aing mah geus bebeakan kayana pamahugi aing geus beureunan jutaan ratus juta tapi nyana ka aing tayang emang saya kurang nampilin geus lain make leungeun suku ka aing ya Allah ya Rabbi saya ngadayang dasarnya sangat pamentana nu luar biasa sakadarnya nandek cinta-cintaan ka urang tapi pamentana pohara kitu kene kagalakanana camberutna luar biasa lamun geus barah menta dipencetan segala rupa menta diurutan dikerokan kana eta mah dahsyat mah kos kitu tah. Nah asal ngadenge bengaran mantan kabogoh urang sarwiti rerenjagan iraha bae teh saumur hirup tah saumur hirup urang geus kawin deui jeung sasage ngadenge be mantan kabogoh teh aya dahsyat eta sabab urang pernah dinyerikeun lamun ka makhluk Allah bae urang rerenjagan kunaon atuh ka ancaman Allah siksa Allah jahanam Allah urang teu pernah rerenjagan horenganan urang can ngabogaan mata hati mata penglihatan mata pendengaran mata perlakuan jeung mata rasa can boga can jadi mukmin sejati ketika urang geus kabogaan eta urang jadi mukmin sejati sebab lawan idza dzukirallah wajilat qulubuhum di mana disebut Allah kadege kadeuleu karasa ancaman Allah wajilat qulubuhum sieuna gitulah mukmin sejati nomor kahiji. Wa idza tuliyat alaihim ayatu di mana-mana dibacakeun ka manehana ayat Allah zadatum iman tambah iman cekang jeung Nabi al iman yazidu wa yankus iman teh kadang-kadang tambah kadang-kadang kurang iman teh kepercayaan orang ka Gusti Allah yazid wa yankus kadang tambah kadang kurang urang contoh leutik bae urang dahar sangut Cianjur nu seungit make tauco aya jengkol ngora digoreng aya nu atahna sambal cibiukna aya gabus yang nu seungit teh aya peda beureum aya di samping daging mistik jeung sop teh aya Masya Allah pabajikan keur mejeunna kadeuleu kurang sehat ya Allah senyum-senyum ka urang anak urang 2-3 dirinya seserian urang dahar eta alhamdulillah nage ngageleget alhamdulillah ya rabbil alamin ieu keur carita zahir bae eta kan bersyukur ngaranna yazid tambah meunang sabulan dahar sanguna wadang boro-boro aya tauco jeung sambal aya lauk ge teri nu kos paku heuras pamajikan geus teu bisa ditanya manyun bae anak gering mangkadi di rumah sakit teu boga duit dahar didinya
boro-boro ngageleger goblok ge dahar sial ge dahar wayangkus kurang syukuran kurang makan kos itu tak urusan anak urusan zahir bae dibawa ke batin dahar ngeunah ngageleger dahar teu ngeunah meng pelehe baju bagus ngageleger alhamdulillah na bersyukur baju soek meng pelehe kendaraan bagus ngeunaheun ngageleger kendaraan joret meng pelehe urang mah kos kitu bae sebabna lain mukmin sejati. Ketika mukmin sejati teu kapangaruhan ku urusan dahar nginum pake jeung kendaraan aya urusan tambah urusan zahir anu engke urang bakal ninggalkeun eta mobil mewah hae tinggalkeun sawah ratusan hektar hae tinggalkeun ku urang baju ngebereng loba jasa baju kebesaran urang di lamari hae ditinggalkeun pamajikan nu bahenol modal ditinggalkeun ku bapur deui ya Allah mukmin sejati mah urusan di mana-mana dibacakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana tambah-tambah iman emang kunaon gitu lantaran ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim teh kapan ayat eta teh kalamullah ay Allah teh kapan anu khaliqus samawati wal ardi ma bainahuma anu nyiptakeun langit katuteusina bumi katuteusina jeung antara langit jeung bumi wabeh ciptaanana ieu aya kalamna ieu nya Al-Qur'anul Karim beuh urang bisa maca Al-Qur'anul Karim kalam Allah masyaallah anu di jero kalam teh loba jaminan-jaminan surga Allah masyaallah urang kakarak maca surat ti kabogoh bae ge ya Allah ya Rabbi kanda tercinta setelah suratmu aku baca terharu membaca suratmu dengan demikian aku ingin membalas bahasa cintamu sebetulnya sebelum engkau mengatakan cinta aku telah mengatakan dulu di Lauhil Mahfuz apa gombal lagi lebih gombal deh itu mah lebih duluan aku mengatakan cinta kepadamu pan pohara jasa eta. Jangan engkau mengatakan terima cintaku sebab sebelum engkau menyurati aku telah menerima cintamu. Engkau telah tahu dari lirikan mataku. Tidak usah engkau ucapkan bahasa itu, cukup dari senyumku. Ambo budak. Gombal tak surat. Begitu kurang dibaca, masya Allah. Dikadadakan kau, masya Allah. Karena kita dibaca tadi asup deh ke kamar dikunci kamar kanda tercinta udah sajam dibuka deh lecet aturan oh masya Allah disimpan di hadapan baju set kakak keluar si copot deh ya Allah ya Rabbi. Ada sesuatu di surat ini adalah yang menenangkan hatiku. Terasa luas dunia. Ketika membaca surat ini, masya Allah. Tak etak surat di makhluk baikos gitu. Atuh komo iya Allah. Jelema anu iman nurut ka Gusti Allah bakal disadiakeun sorga. Anu geus kacaritakeun teu kudu dicaritakeun kaindahan jeung kamewahan sorga. Ya sorga mah batana ge lain bata Cisoka. Emang kumaha gitu emang kuncina sorga tina kunci besi lain ya Allah sinarna ge seluruh sinar aya barijeng tertentu lampu jeung listrik sebab PLN lampu lamun aya lampu di sorga ke lamun pareum ka mana meulina suruh-suruh masya Allah Karim kunaon atuh urang ai maca Quran kunaon henteu seindah maca surat ti kabogo goblok tolol hulu siatan tolol ai surat ti kabogo mah geus ditangkep surat lagi surat doang surat kunaon ai ka Quran itu sebab urangna encan boga ukuran
iman sejati. Ketika orang jadi iman sejati, Masya Allah, ina Al-Quran teh aya sanjungan-sanjungan jeung jelema mumin cek Gusti Allah. Ketika sia iman ka aing, sia nyebutkeun Allah, aing bersama sia. Sia maca Quran aing bareng sebab eta kalam aing. Urang maca Quran berarti bareng jeung Allah. Ieu kurang ieu, keur dibaca ieu. Kurang keur didengekeun, urang keur bareng jeung Allah. Nu batak jembar urang teh. Jembar teu boga perasaan kumaha. Beres gaji hutang numpuk deui. Problem arasub deui. Kakarak wallahu a'lam bishawab. Mulai arasub. Ibadah sejati. Ieu iman sejati mah tah. Mantap anu bodoh, wali mah anu berpredikat mukmin sejati jelema pinter sebab nu nyaho kana kadar kaistimewaan Al-Qur'anul Karim tina bahasa Gusti Allah. Teu wani nyekel Quran lamun teu boga wudu la yamassuhu illal mutahhar. Dibaca ku urang lain bahasa urang, bahasa Gusti Allah. Aya tanggung jawab Gusti Allah. Ketika iman ke Allah ngalaksanakeun aturan Allah dibere sorga sanu teu bunga. Ketika orang maca Al-Quran, baca Quran, sia keur maca ayat aing bahasa aing aya di dieu. Sia nyebut asma aing Allah sia teu nyaho ketika dibacakeun zikir aing aya di dieu. Lamun urang geus boga rasa deuleuh hate denge hate jeung rasa hate, Masya Allah, ketika dibaca ayat suci Al-Quranul Karim, ayat tanggung jawab, martabat jeung keindahan sorga, tambah hate urang teh iman urang. Tuh bacakeun Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, di mana dibacakeun ayat Gusti Allah zadatum imana, tambah iman. Ku tambah-tambahna iman ketika aya nu mencaci maki mencerca Al-Qur'anul Karim, panas orang nyawa tarohana membabi buta. Masalah paek ngabelaan Al-Qur'an. Masalah belaan Al-Qur'an ngabela Allah. Allah teu kudu bela. Saekeun sugut siapa yang sia. Aing ngabela aing lantaran Allah nitah. Allah mah teu kudu dibela cenah. Ya Allah mah gagah. Kunaon ngabela Allah. Kadieu semut sia ku aing sia. Saekeun cenah. Prak gelut eleh urang. Lain urusan menanjing eleh, tetapi zadatum imana, tambah iman. Masya Allah Karim. Dimumulai kurang Al-Quran, numanta Quran dibaca ditutup kurang, ditenden lagi kudu pangluhuran, diwadahan kurang mun aya mah wadahna teu disletingan, baheula mah make kanjut undang. Make wadah baheula mah keur kula leutik keneh Quran teh dimumulai, Masya Allah dipanggieunkeun wadahna. Ya asupkeun zat kuari mah geus beta. Turutan ke Haji Pendi. Haji Pendi geus banget. Quran baca, asupkeun, sletingan, tenden di luhur, antep. Satahun dari baca-baca. Geus disletingan rapi. Lain aja disletingan teu dibaca-baca. Tama penghormatan doang. Asal aya nu nyokot ulah, geus disletingan antep. Atuh apa goblok teu mongos kitu mah. Tolol ngahormat sih ngahormat tadi baca-baca detail ge ulah baca wa idza tuliyat alaihim ayat sadatum iman nu mantak tambah iman nyaho hiji alif hiji huruf mun dibaca ku urang teu nyaho maknana diganjar 10 nyaho kana maknana 70 nyaho kana eusina kandunganana 700 nyaho kana rahasia ulah kudu nyaho maneh cek Gusti Allah eta mah urusan aing je nu mantak Al-Qur'an teh mun dibaca ku urang tah salat
kulantaran teu nyaho kana kagedean ganjaran Al-Qur'an teu maca Quran lamun nyaho urang teh salat insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallah. Hati Yasin ge sabaraha huruf? Ya sin jeung alif. 3 berarti 10 sabung 30. Asar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Toha. Shadaqallahul azim. Datang ka paeh moal tamat. Ya Allah. Itu lain kalam makhluk tapi kalam khaliq, kalamullah al muta'abbadu bi qiraati, dianggap ibadah macana. Masyaallah karim sing hade Al-Qur'anul Karim dibacana hungkul geges ibadah urang. Komo kurang kuari keur dihartikeun, komo kurang kuari keur direnungkeun, diasupkeun ka jero hate. Ya Allah ya Rabbi, hanya satu ayat tetapi nyangkrung di jero hate. Ya Allah, loba nu diangkat jadi wali Allah ku saaya. Nomor kahiji alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum nalika ngadengi ancaman Allah eta lamun min sejati. Nomor kaduana di mana dibacakeun ayat Allah zadatum imana, tambah-tambah iman. Nomor katilu wala rabbihim yatawakkalun, tegasa saha tatagenan teh ngandal teh labi gairihi, tegasa lian Allah geus ngandal tengan ka Allah. Tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Urang mah nu mantak teu tawakal ka Allah kurang kayakinan ka Allah. Sebab urang mah kayakinanna kana benda. Urang mah tawakalna kana dahar, mun teu dahar aing mah ripuh. Tawakalna kana jabatan, mun teu boga jabatan riweuh. Tawakalna kana pangkat, mun teu boga pangkat luse aing mah. Tawakalna teh kana makhluk-makhluk jeung ciptaan-ciptaan benda-benda Allah, jauh ke Allah. Mukmin sejati Wa ala rabbihim yatawakkalun, tawakalna ka Allah. Lamun urang geus bisa tawakal ka Allah, hiji nu mere gagah Allah atuh mani ka Allah, anu mere kuat saha Allah atuh mani ka Allah, nu mere hirup saha Allah atuh mani ka Allah. Mun tayangna ari ditanya mah nu mere hirup teh saha Allah, nu mere sehat saha Allah, atuh kunaon urang ngoluyur ka rumah sakit? Itu si Allah lah di mana? Aing ngomong Allah, aing ngoluyur ka rumah sakit, bolon sia mah. Bener-bener Allah ka Allah segala rupa. Nu mere kuat sa Allah, kunaon atuh urang neangan kekuatan di luar Allah? Ka Allah mah. Mukmin sejati mah wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal mantak ayalah makom tawakal. Hayang datang ke makom tawakal teh mencapai teh mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Itu ge lamun diropea, lamun teh diropea mah tawakal teh kan sakadal di bibir daun deka Mekah kakarak bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Geus dibaca ge tawakkaltu 'ala Allah eta tas mana aya duitan kara. Tawakal kana duit. Urang mah tawakal teh kana duit. Tawakal teh kana benda, tawakal ka kendaraan, tawakal ka jabatan, tawakal ka sawah, tawakal ka pagawean. Aing lamun teu digawe di kumaha dahar, berarti tawakalna lain ka Allah ka pagawean. Aing lamun teu tani atuh geus moal ka urus anak itu, atuh berarti tawakal kana tani. Aing lamun teu dagang atuh geus acak-acakan hirup aing mah. Tawakalna kana dagang berarti kos kitu. Urang mah selalu gitu, Pak. Aing lamun teu ceramah atuh moal boga duit tawakal kana ceramah. Geus sekarang itu bae mah teu ka Allah wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah iyalah
bisa ngomong na doang orang sieun ka Allah can aya tambah iman can karasa tawakal ka Gusti Allah can karasa lantaran ieu mah pagawean batin sedangkeun batinna teu diolah ku urang lamun nempos seorang kiai nempos seorang ulama anu geus ngabogaan ilmu batin tenang kadeuleuna urang nempona bae geus senang geus tenang tentrem kakarak nempona bae sebab naon hatena wajilat qulubuhum Allah nu dipake kasih